Sok. Aduh. Kumaha kabar mana ya, Cep? Alhamdulillah, Bah, cager. Kumaha nu di dieu sabalikna ya, calager. Alhamdulillah, aya nama di paparinan kesehatan urang cager mah tuh eta nu dipenta meureunnan urang teh Nah, nu penting urang cager. Cager heulanan. Keune urusan anu geus mah. Geus we eta mah. Haji aing merasa tegen aing mau capek tapi aing nambah puan nu ngeunahna aing tiba heula nu kumpulkeun barudak kunaon aing nabi disingkirkeun bagus ieu teh pokona kumaha carana kapemimpinan kudu benang deui ku dewek teu aing. Ini teh keur ngobrolkeun naon ieu teh ngarariung kieu teh, Bah? Kieu teh Cep, ngobrolkeun tentang masalah kamari. Urang aya urusan teh nih. Nah, kunaon gitu. Pan urusan teh lain geus beres. Iya mah permasalahan lain permasalahan orang, Cep. Permasalahan saha tuh? Permasalahan si Aji. Lain urusan orang. Geus aya nama gitu, Cep. Geus kumaha teh, Bah? Asa teu ngalalarti aing, Bah. Jadi kieu, Cep, permasalahan nama. Jadi kumaha tuh, Bah? Ayeuna permasalahan urang jeung si Ayi. Udah ayeuna mau diantep mah jadi biang kerokna dina grup urang teh, Bah. Ah, bener eta, Bah. Kudu kumaha tuh ayeuna urang? Dari Gunung Malapi mah ieu. Tapi di mana belah mana ya? Jelema euy. Kalasan Kang. Kang, non kan? Benar. Hah, enggak? Ya, betik ya. Kita kan Gunung Malapi nya. Oh, kapal dia Gunung Malapi mah bade ka saha kan? Ada kapal gagan, rumina apa mananya? Oh, Mang Gagan. Mang Gagan mah pokona nama akang lurus eta nuturkeun jalan anu gede ieu. Kan teh ka luhur. Tah rumina Mang Gagan mah anu kiri ka kiri pokona mah moal aya di lah imah panggung. Tur anu panggung-panggung teh imah Mang Gagan di Gagana. Mun. Nuhun Kang ya. Mangga. Hati-hati, Kang. Sok ayeuna kaharayang maneh kumaha Abah mah. Lain ngomong-ngomong si Ayi urang-urang ka dieu, Bah. Baru masak si eta mah. Bisa jadi eta, Bah. Si Ayi ayeuna manehna rumasa. Terus enak kudu kumaha, Bah? Sem, geus si Sarayu teh teangan ayeuna mah kumaneh? Teangan ka mana? Pan ti kamar ge eueuh teh si Ayu teh tinggal lalasna teh. Oh, teangan ka mana? Anu penting ka panggih eta mangkluk. Heeh, naerang teangan lah pada kitu mah. Kumaha maneh teh awak teh bis masih kene nyeri. Alhamdulillah ini mah, Bah. Terus aya eta lah kamajengan gitulah eta teh nyari tapak-tapak nama meureunnan ya gitu. Nyari eta mah entos alhamdulillah, Bah. Oh, atuh nuhun ari kitu mah. Bis, Nya, Bah. enga damangnya eris teh nya. Amin, Bah. Tah ayeuna mah usaha maneh eris saya rada aya mendingan. Abah aya caritakeun ka maneh. Caritakeun naon, Bah? Jadi kieu Riz, kolot maneh teh masih kene aya. Hah? Masih kene aya. Gitu mah. Sampurasun. Sampai Pak, tuh ayah kamu mereka tukang heula Saha? luka atuh tuh.
Oh. Ayo. Enten, betul banget. Bumina Pagagan deh paling mana? Oh, abdi. Oh, Bapak. Oh, nepangkeun abdi Asep. Atuh, kalau betul atuh. Ah, wios pada mau alami. Nah, aya naon teh? Ah, kieu. Carios teh ya perkawis ieu gitu ya katitipan carios abdi teh ti Bah Awai. Bah awai. Awai mana? Bah Awai, Bah Awai Cerah gitu. Oh, eta mah teh sobat teh. Nah, gitu ka Bah Awai. Nah, eta mah lain kena deui eta mah. Sobat eta mah bener. Oh, salah kesan pisan atunya Oh, gitu mah. Saha bapana? Iya, ngaranna si Asep di Cikarang. Nah, gitu atuh mah. Abah benerannya. Bang Awai. Bah awai. Sebab bapak teh le. Heeh, eta mah. Kata dia mah kenapa apa? Asep. Main aya naon nih? Eta ke orang tanya we, naon ada raruas di urang teh ini. Karena si Sasari kedatangan si mah. Gitu. Itu aya naon itu, Jang? Iya, ya teh palagan. Ari Asep mah ada tapi barangan pu Bah Awai, tuh orang pangneangankeun Pagagan, tuh teh da ku sabab. Nya. Itu si Angis, ini pangna ripuh. Nah, ari bah uki ka mana jeung si mana? Tambah Upi sang si Mama tuh sepupu. Innalillahi wa inna ilaihi. Mak, geuning pola turang teh geus aruh. Saha atuh daurna. Pun alhamdulillah. Ini belum anu limarang eta si Asep. Mau mendapat keacan lami pupusna oge ditun kamari. Nah, duanana pupusna teh. Terus kumaha si Aris ayeuna? Nyata ayeuna teh jeung pangna pisan nyata ngiku mata kadi urang Bah Awai nyusul Pagagan ka dieu teh paningalikeun ka ditu da teh aya saha di bumina nyata. Ain mah kieu atuh mah urang singkil we ka ditu. Hayu. Beda kudu buru-buru urang eta ge kitu-kitu ge anak urang. Hayu atuh enak mah yang Asep yuk orang ini. Udah gua nih batu bapak terek nyokot lah salin. Ayo nama kieu atuh Pak. Kita mau kasalin. Terus we kieu karunya ku si Asep nuhun jeung urang hayang bubur panggih jeung budak ieu. Nah masalahna naon eta ketika kolot urang tika kararitu. Heeh, minta hayu atuh lah. Heeh, hayu orang ini. Ayeuna we, nya ya mumpung aya budak horeang. Oh, Jang. Itu kumaha itu masalah teh. Masalah nyambung, apa kita mau teh. Si Mak. Nyata kieu masalah nama Pak. Bah Uki jeung matutu teh disiksa, dipaehan. Tuh si Ayi jeung kapotanana. Oh, eta masalahna. Jeung masuk si Angis oge budak bapak disiksa nepi ka ayeuna can aling-aling. Oh, aya kitu mah atulah. Mumpung aya waktu urang imit. Heeh. Di bapak geus teu kuat hayang papangi. Mikirne. Heeh, hayu. Lain bapana. Heeh. Menang eta aya masalah naon atuh? Teu nya eta urang teu hafal aya masalah eta nama. Nganu jelas mah ayeuna urang. Eta urang ini tuh ayeuna lah. Kana mah kieu we Pak. Bu, mumpung siang kene ngabijeungan we ka itu kajian. Ayo kumaha onam gitu kan ini. Heeh, aya tuh. Ayo ayeuna Heeh, urang. aya teh. Jan. Ari Bah Uki mah sebenarnya mah aki maneh jeung ini maneh mak cucu mah. Kumaha itu tuh Bah? Jeung di mana ayakna lamun teu aya mah Bah?